Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah, bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruwai abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Naonnya abwaabus shadaqah eta. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu shadaqatil fitri. Hari ieu eta mertelakeun pirang-pirang bab zakat fitrah. Dina Bukhari nama jilid kahiji halaman 263 mun sami halamanana. An Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar rodiya muga mikarido saha Allahu Allah anhuma ti Ibnu sareng ti Umar. Qala ngadauh Ibnu Umar kana lapad parodo. Parodo geus mardukeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri kana zakat fitrah. Soan kana saso. Min tamrin tina korma ausoan atawa saso min syairin tina syair alal abdi ka abid wal hurri jeung jalma merdeka wa zakari jeung lalaki wal unsa jeung awewe wasogiri jeung budak leutik wal kabiri jeung anu geus gede geus kolot minal muslimina nyatana ti pirang-pirang muslim
Wa amaro jeung marintah nabi biha kana itu zakat antu ada kana yen dibikeun zakat qabla khurujin nasi dina samemeh kaluarna manusa ila sholati kana salat id kagok. An Abi Sa'id Al-Khudri katampiti Abi Sa'id Al-Khudri rodia muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Sa'id halaman 263. Qala ngadau Abi Sa'id kunna kana lapad kunna bukti abdi sadaya nukhriju eta ngaluarkeun abdi sadaya fi ahdi Rasulillah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri dina poean Idul Fitri. So'an kana sasok min to'amin tina dahareun wa kana sareng bukti naon to'amuna dahareun urang sararea asyahiru eta syahir kacang syahir wa zabib jeung zabib kismis wal aqito jeung keju wat tamaro sareng tamar korma 264. An Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu taala radhiyallahu anhuma radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ti Ibnu sareng ti Umar qala ngadauh Ibnu Umar kana lapad parodho geus mardukeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri kana zakat fitrah so'an kana sasok min syairin tina syair au so'an atawa sasok min tamrin tina korma ala sogiri kabudak detik wal kabiri jeung kanu geus gede wal hurri jeung jalma merdeka wal mamluki jeung anu dipimilik maksudna abid. Bab mertelakeun sodaqatul fitri sodaqatil fitri sodakoh fitrah sakapeung sok disebut sodaqatul fitri sakapeung deui sok disebut zakat fitrah sakapeung deui disebut zakat saum sakapeung deui disebut zakat badan namina teh intina mah ngajelaskeun zakat fitrah ngajakatan awak aya zakat mal aya zakat fitrah zakat anu wajibna teh ku peda aya Idul Fitri gitu disebut teh zakat naon zakat fitrah naon patokan zakat fitrah teh nyaeta zakat anu wajib dikeluarkeun ku pedah datangna Idul Fitri kalawan tujuan ngabersihkeun badan jeung naon nambalan kakurangan dina keur puasa kadang kesempurna puasa teh loba dosa loba kekuranganna tadi tambalan ku zakat fitrah teu beda seperti sujud sahwi nambalan kana kakurangan dina keur salat. Kumaha hukum zakat fitrah teh hukumna wajib karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari ieu bahkan anu sanesna katampi ti Ibnu Umar saur Ibnu Umar parodho geus mardukeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana zakat fitrah sakumaha ukuranana saso cenah gitu tina korma atawa saso tina syair berlaku nu kudu dizakatan teh nah abid urang boga abid zakat fitrahan ku sayyidna jalma merdeka lalaki awewe nu leutik keneh nu geus gede yang penting muslimin zakatan kasanga zakatanana kajaman wajib nganapakahanana kulantaran indung bapa boga anak berarti nu ngawajib nganapakan anak teh pan kolot bapana teh berarti si bapana wajib naon ngazakat fitrahan diri pribadi bojona anakna mun boga abid abidna gitu.
Oke, Rasul marentahkeun yen zakat fitrah itu dibikeun memeh keluar manusia menuju sholat id. Waktu nu paling utama eta tos subuh sebelum berangkat naon sholat lebaran. Tapi kan barabe nya teu naon ti wengi nage bahkan ti kaping hiji nage teu naon. Ya sasok tanya orang papai heula. Hadis nu kaduana saur Abi Said, abdi sadaya ngaluarkeun dina poean lebaran zaman Rasul. Ngaluarkeun zakat fitrah teh soan saso. Minto amin tina dahareun di dieu. Saso dahareun. Ari zaman harita dahareunana naon? Syair, zabib, akid, tamar. Henteu beas nya urang mah di dieu sesuaikeun entong zakatan fitrah ku korma da lain makanan pokok di urang mah kulantaran beas nya ku beas da to amin dari dahareun. Lamun ningali hadis kahiji mah seolah-olah beas teh juga teu aya, tapi redaksi tina hadis anu kaduana ieu aya bahasa min to amin. Nah, beas masuk ka dinya. Nu katilu hadisna saur Ibnu Umar, Rasul mardukeun sedekah fitrah zakat fitrah saso tina syair atau saso tina korma berlaku jang budak kolot merdeka abid. Saso pertanyaanna saso teh sakumaha beureun kitu kan. Ya. Terus jelas ari hukumna mah naon? Wajib. Kasaha kajaman wajib ngana pakahan. Seorang suami ngana pakahan naon? Bojona ngana pakahan anakna abidna kasih eta berlaku wajib eta. Ukuranana sakumaha saso zaman Rasul saso teh. Sakumaha saso zaman Rasul teh lamun kana kati Baghdad 5 hiji per 3 kati. 5 kati saperti lu. Dakang abdi mah teu mukim di Baghdad. Mukim nage di Indonesia sabaraha atuh 5 hiji per 3 kati teh. Zaman Rasul mah saso bahasana kadienakeun diukur ku kati orang Baghdad 5 kati saperti lu mun ukuran Indonesia sabaraha ikhtilaf ulama. Kaul kahiji ieu mah aya dicatat dina kitab Fiqhul Wadih. Anu ipis teh gini Fiqhul Wadih. Eta karya ulama Indonesia. Juz 2 halaman 10 bahwa dina kitab Fiqhul Wadih satu so itu adalah 2,187,5 gram 2,187,5 dibulatkeun we sabaraha lempengan ya lempengan 2,2 kilogram 2 kilo 2 on dina kitab Fiqhul Wadih mah saso teh 2,187,5 2,2 we lempengkeun. Nu kadua ieu mah dina kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir ipis halamanana sana kitabna ipis dina kitab Fathul Qadir tadi mah dina kitab Fiqhul Wadih 2,2 pami dina kitab naon Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir halaman 20 satu so itu adalah 2,7 hiji salapan, 16 gram 2,7 hiji salapan, 16 gram bulatkeun ya saha lempengkeun ridokeun ya ridokeun 2,7 kilo 2 kilo 7 on nah gitu. Anu kahiji mah tadi berapa? 2,187,5 gram bulatkeun 2,2 kilo. Nu kadua mah 2,718,16 gram lempengkeun 2,7 setengah gitu. 2 kilo 7 on setengah. Cak kuring mah mun ngajakatan pita sok ieu ukuran kadua. Aya di pendapat katilu mayoritas we eta mah
para ustad ajengan MUI meureun 2,5 kilogram, 2 kilo satengah. Anu nyebut 2,2 nepi keluar di. Anu nyebutkeun 2,2 no, 2 kilo setengah. Ya mayoritas ulama di Indonesia nyebatkeun sakitu. Pemindah kitab Fathul Qadir mah itu 2,7, 5, 2, lah 2 kilo 7 on setengah. 3 kilo kan ini kagok. Sasok. Pertanyaanana, Kang, menang teu ku duitna? Meh tereh, gitu kan. Pami urang nyandak fikih madhab Syafi'i kendina kitab Fathul Mu'in juz 2 halaman 174 kitabna percetakan Alawiyah biasa. Aya redaksi kieu. La tujzi'u qimatun wala ma'ibun. La tujzi'u teu nyukupkeun naon qimatun harga dina zakat fitrah tidak bisa diuangkan. Ada bisa pi na Fathul Mu'in. Wala ma'ibun anu cacat teu bisa kuraskin, kudu super beasna. Tah eta dina kitab Fathul Mu'in madhab Syafi'i. Bahkan sanes madhab Syafi'i unggul, madhab salianti Abu Hanifah sadayana teu kaci ku hargana teh, ku uangna teh. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad tetep sesuai sareng redaksi hadis kumaha makanan pokokna. Itu bisa diuangkeun. Kecuali menurut Abu Hanifah. Mun anjeun sok ngaji kitab Durratun Nasihin halaman 265 mun akul percetakanana pilarian zakat tentang zakat fitrah we. Aya redaksi kieu. Wadapu qimati dzalik afdalu wa alaihi al fatwa li annahu adfa'u li hajatil faqir. Wadapu qimati dzalik jeung ari masrahkeun, ari mikeun harga tina zakat fitrah pada hukum mati abdulu etaluhi abdul wa alaihi al fatwa ieu kaul ieu nu kudu dipatwakeun ka masyarakat li annahu adfa'u li hajatil fakir sababku memberikan uang lebih nolak praktis menutupi kabutuh jama fakir. Mun anjeun ningalina Durratun Nasihin eta halaman 265 asana. Wadapu qimati dzalik afdalu wa ali al fatwa li annahu adfa'u li hajatil fakir. Teu disebutkeun pendapat saha-sahana. Abongkena aya dina Durratun Nasihin we gitu. Tah eta pendapat dina Durratun Nasihin teh upami ditinggal dina redaksi Madzhabul Arba'ah juz 2 halaman 83 eta teh pendapat Abu Hanifah. Jadi kesimpulanana ulama Imam Mujtahid nu tilu teu meunang diuangkeun. Abu Hanifah boleh. Pertanyaanana, apakah orang bisa taklid ke Abu Hanifah atau henteu? Oh, masalah taklid mah boleh. Teu kudu madzhab Syafi'i we, urang teh ngalapoe hiji mangsa masuk. Karena madzhab sanes asal puguh jujutanana, asal puguh aturan mainna. Da urang ge sehari-hari mah kadang-kadang dina salianti salat orat awoy itu nyandak Abu Hanifah. Istri itu dina keur salat sadaya badana orat kecuali wajah jeung telapak tangan. Dina naon? Dina salat. Wajah jeung telapak tangan, telapak kaki mah orat. Sehingga mun santriah salat kenana rada jantrut gitu katingali we tah telapak kaki batal salatna. Di luar sholat kumaha seluruh badan tanpa kecuali. Berarti cek madzhab Syafi'i mah di luar sholatnya kudu dinaon? Dicadar. Pertanyaanna geuningan di urang henteu. Para ibu kiai, para santriah tara oh eta teh nyandak pendapat Imam Abu Hanifah. Geuningan bisa. Tidak terkecuali masalah zakat fitrah eta ge boleh taklid ka Abu Hanifah zakatna diuangkeun ngan pedah ieu ari dina taklid ulah sok nyokot nu ringanna unggul
ulah sok nyokot nu ringan naon siga kieu urang wudu ari praktek wudu siga madhab Syafi'i ari pangbatalan wudu nyanak pendapat Imam Maliki jeung bojo teh teu batal geus wudu sasalaman jeung pamajikan teu batal madhab Maliki ari wuduna madhab Syafi'i pangbatalan madhab Maliki salat dijamin batal cek dua imam. Nah sabab cek Imam Malik manalika wudu ngusap sirah seluruhna teh wajib. Madhab Syafi'i teu wajib seluruhna sunat unggul. Yang penting salam barge jadi walau roksa sa'roh wahidah. Ngan aya fi haddihi dina batasan wajah kene dina batasan sirah kene. Bisa di dia nang madhab Syafi'i mah wudu. Madhab Maliki mah eta teh kudu naon? Kudu walatrol. Wah, kedua gitu. Tah urang wudu madhab Syafi'i anu ngusap sirahna mung kitu engko rambut. Ari beres salat sasalaman jeung pamajikan. Tos kitu langsung salat. Salatna dijamin batal cek dua imam. Nah, cek madhab Syafi'i batal wuduna sabab paantel kulit jeung pamajikan. Sore Imam Malik batal salatna ngan lain masalah pantel kulit, masalahna wuduna teu bener teu kabeh. Atuh kumaha? Upami hayang nyandak Imam Maliki seluruhna Imam Maliki. Sakalian eta teh. Oke, salat lohor Maliki, asar Syafi'i, maghrib Hanafi. Boleh ari ngarti. Jadi kedah naon sapaket. Ade, madhab sanes mah dicocor reungit, bari reungit nagetihan batal. Naonana? Wudu na madhab sanes batal. Teurab ge batal. Madhab Syafi'i kan teurab teu batal. Madhab sanes mah teurab teu batal wudu. Naon sababna? Dikiaskeun kana hitut mah angin ti hanap, teurab ti luhur. Apa gitu? Tena kembali kana permasalahan. Kengeng ka Abu Hanifah mangga. Pertanyaannya kieu, apakah disepakati ukuran menurut Abu Hanifah? Dina kitab Mizanul Kubro juz ka sabaranya? Juz ka hiji halaman 108 mun sami halamanana. Aya redaksi kieu paslun. Wattafaqu ala annal wajiba shaun bi sha'i Rasulillah. Sepakat ulama bahwa zakat fitrah itu dikeluarkeunana satu sok kalawan ukuran sok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli jinsin minal khamsi tina saban jinis tina bahan pokok nu lima teh nu tadi di absen teh nya naon aya korma aya kismis aya syair nya gandum gitu ila Abu Hanifah kecuali cek Abu Hanifah cek Abu Hanifah mah cukup sakalian gandum mah satengah sok. Berarti mun urang nyokot tadi anu saso 2 kilo setengah Abu Hanifah mah ngameunangkeun satengah sok berarti sakilo saparapat lamun teh mah bade zakatna ku gandum jelas zakat kudu sanes mah Abu Hanifah ge 1 sok sepakat tapi palebah ku gandum mah Abu Hanifah berpendapat meunang satengah sok ge Abu Hanifah unggul ku gandum ngada gandum teh mahal leuwih mahal daripada beas sok tinggal dina Google harga gandum super sabaraha kudu 40.000 mainna sakilo meureun gitu ge terus kieu sumahtalapu fi qadriso dina ukuran saso tadi sepakatkan saso ari lain gandum ari gandum Abu Hanifah menang setengahnya palabanu sanes mata menang non palabanu sanes salianti gandum kudu saso sepakat ngan sokna antara madhab nu tilu sareng Abu Hanifah beda cek madhab nu tilu 1 sok sabaraha kati tadi 5 hiji per 3 kati Bagdad anu kurang dipahami 2,5 kilo teh atanapi 2 kilo 7 on cek Abu Hanifah mah saso teh sanes 5 hiji per 3 kati tapi 8 kati berarti sekitar sabaraha 4 kilo sekitar 4 kilo kesimpulanana upami urang bade zakat nyanda kaol madhab Abu Hanifah nu kenging diartoskeun atuh ulah harga
artos ukuran madhab Syafi'i. Da madhab Syafi'i mah 2,5 kilo bias ulah ku uang. Mun ku Abu Hanifah nya ulah 2,5 kilo 4 kilo hargana teh. 4 kilo misalnya sakiloana teh 10.000. Berarti ulah sok ngasongkeun reku duit di amplopan zakat 25.000. Ulah da eta mah harga madhab naon Syafi'i mun bade ge 40.000 jeung komisina we tah lempengkeun 50.000 gitu teh. Ieu nu kok dipahami ku kuring gitu. Mungkin aya pendapat nu sanes nya eta mah kali dibantah we eta. Nganu tadi jelaskeun kitab-kitabna eta. Jadi Abu Hanifah itu sanes 5 hiji per 3 kati saso teh 8. Kurang 8 ya sekitar 4 kilo. Ya nu kapanggih tadi dibahaskeun kitabna dina Mizanul Kubro gitu kan. Ya mungkin ayeuna fikih menda banyak ikhtilaf gitu kan. Mungkin aya deui kitab nu leuwih gede nu nyebatkeun mungkin monang bisa wae. Atuh kan ku beasna mah atun tong 4 harga 4 kilo pan Abu Hanifah mah palebah gandum menang tadinya setengah soknya kan ku gandum mah menang setengah sok nyamun makanan pokokna gandum bah urang mah teu gandum gitu kan rek dikeukeukeun dipaksakeun sok kan harga gandum teh sakilona misal 40.000 pan keneh-keneh ken nya gitu atuh da bisi ecen teh jadi petugas di mana teh di lembur teh bingung dah daripada ditolak cek ecen mah anu zakat teu meunang jeung ecen atuh balik deui punung ulah siapkeun we ku ente beas ulah beas zakat eta ente join jeung naon jeung warung nganyuk heula gitu batikeun dagang we ente eta mah sadiakeun sakarung di dinya teh nganyuk heula ke lamun aya nu zakat berupa uang jam kabul heula di dinya beres eta solusi terbaik gitu. Penari itu sama gitu kahayang jelma teh gitu. Itu sama. Kadang aya yang mudah we kunaon uang gitu. Beda di jeung kieu ngawakilkeun beda deui. Cen pang ieukeun tadi transfer pang zakat fitrahankeun misalna. Belikeun ku ecen kana beas beda deui eta. Ngawakilkeun. Tah sekitar eta. Hiji hukumna patokan tos, 2 hukumna, 3 ukuranana. Tos dibahas eta. Ayeuna tasarrufna ka saha wae tasarrufna. Aya tah putnutan tingali anu bari kuloba teuing itu kitab teh. Penjelasan eta aya putut angka hiji al-fakir aya al-fakir. Hiji al-fakir, ai fakir teh saha man eta jalma lamala nu teu aya harta eta maujud lahu pikeun man wala kasba jeung teu aya kasab eta maujud yakfi nu nyukupkeun kasab hi ka man yakfi nu nyukupkeun itu kullun min malin wa kasbin hi ka man kaman seperti jalma yahtajun mikabutu man ila asyratin kana 10 wa yaksibu jeung ngusahakeun man tulusaha kana 1/3 asyara teu boga harta teu boga usaha nu cukup seperti butuh 10 bisa usaha seperti lu eta fakir kepentingan orang teh butuh 10.000 pendapatan 3.000 fakir butuh 100.000 pendapatan 30.000 fakir. Nomor 2 miskin sa miskin man eta jalma yakdiru nu kaduga man alamalin kana harta o kasbin atau kasab ngan pedah wala yakfi teu nyukupkeun kulun min mal au kasbin hi kasih eman kaman seperti jalma yahtajun mikabutu eman ila asyaratin kana 10 wa indau sareng eta tetep sadingan man sab'atun ari 7 nu kadua miskin kaduga kana harta kaduga kana usaha ngan teu cukup butuh 10 pendapatan 7.000 jadi aya harta kaduga teh aya kana usaha pan aya kieu jalma teu bisa usaha tapi sawahanna pan di mana-mana berarti kaduga kana harta aya jama teu boga harta tapi awak jagjag gitu. Ari si fakir mah teu boga harta teu boga kasab anu pantes nu layak nu penghasilan bisa nutupan karena kepentingan ngan kurang di setengah-tengah aca 10.000 pendapatan 3.000 miskin 10.000
dapatna 7.000 lebih tina setengahna miskin. Alus miskin alus fakir. Oh leheungna itu. Oh leheungna. Tapi Rasul mah jangan miskin, ngadoaan teh Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Ya Allah hirupkeun abdi dina kayaan miskin, mautan abdi dina kayaan miskin, kumpulkeun abdi jeung golongan jami-jami nu miskin. Adi umatna ngadoa Allahumma yakuniyu. Aku mah. Panen nyaeta ari kurang iman mah miskin teh ka dituna teh matak sok ngajurus kana maksiat kana kekupuran. Loba jama pindah agama gara-gara naon? Sarimi pan gitu. Lain sarimi kada gaya kada mie gitu kan. Mie instan naon gitu, sembako gitu. Kalau disebutkeun ngaranna produkna. Bisa ngagugat. Teras deui hiji fakir miskin tilu amil aya amil al amil alaiha. Al amil ari amil alaiha kana zakat eta asai nu ngalakonan li jamiha kana ngumpulkeun zakat minal muslimin nyatana ti muslimin. Asai dua wal katibu jeung nu nuliskeun isoiha pikeun ngitung zakat. Wal hafidzu jeung nu ngajaga alaiha kana zakat. Ari amil mah aya tilu di dieu mah. Al amil alaiha ari nu migawe kana zakat hiji asai li jamiha minal muslimin nu ngalakonan ngumpulkeun zakat ti muslimin anu nyokotan eta sain kalabat eta teh jadi tina amilin mah seueur eta teh naonana tina amilin mah seueur anggotana gitu nu kalabat amilin teh sain anu ngumpulkeun harta ti muslimin kadiekeun dua katib sekretarisna nu ngadata amil keneh katilu hafid tukang ngajagana satpamna hansipna gitu kan eta ge amilin eta teh bahkan dina Busul Karim aya kana salapana kalebet amilin teh pami telepat aya hasir aya tukang ngilo gitu kan nyari ari Jakarta tonan mah pan butuh jalma loba pan gitu kan. Wa kana sarang bukti hafid fi sodril Islam di awal permulaan Islam bae wa kana fi sodril Islam naon baitul mali punten wa kana sarang bukti hafid fi sodril Islam di awal permulaan Islam baitul mali eta baitul mal ya jemauna ngumpulkeun jalma-jalma az-zakata kana zakat pihi di baitul mal wa tukhraju jeung dikaluarkeun zakat li arbabiha pikeun pirang-pirang nu ngabogaan zakat al muhtajin pirang-pirang anu mikabutuh wal imamu ari imam ya ta'ahadu eta ngurus imam ar-ra'yata ka rakyat binafsi ku diri imam. Di awal permulaan Islam hafid itu ayana di baitul mal jadi baitul mal rumah harta gitu segala aya di dieu kurang meureun dinas sosial lah mun zaman gitu. Dikumpulkeun zakat di dinya diambil zakatnya dibagikeun ka naon ka mustahik nan mikabutuh Abu Hurairah pengalaman naon mah jadi hansip jadi satpam zakat jagaan jeung Rasul jadi hansip naon datang teh hiji jalma tengah peuting ngarau tewak ku Abu Hurairah hampura kuring teh jalma fakir miskin lapar tong dilaporkeun moal sakali-kali deui dilupaskeun ku Abu Hurairah pas enjing pendak sareng Rasul subuh cek Rasul teh Abu Hurairah naon nu pigawe ku anjeun ka tawanan anjeun peuting tadi malah Rasul teh terangan tapi jadi terang gitu. Padahal Abu Hurairah can curhat gitu kan oh Gusti Rasul eta teh aya jalma maling ku abdi tewak ngan manehna teh sasadu hampura moal kali-kali deui cek Rasul teh engke bakal datang deui sia eta mah kulantaran yakin ucapan Rasul diintip ku Abu Hurairah teh nya maling deui itu peuting kadua tewak deui dugi ka malam katiluna
Pas malam katilu ditewak ditelaporkeun ka Rasul ceuk eta jalma hampura moal sekali-kali deui tong dilaporkeun arek moal ku kami asa tong dilaporkeun ku kami rek dibejaan hiji rahasia anu mana ieu rahasia teh lamun ku anjeun dibaca setan ge sieuneun moal wani-wani deukeut ka anjeun naon di mana rek sare baca ayat kursi setan geus sieun. Ari geus kitu dilepaskeun ku Abu Hurairah. Ka enjing-enjingna. Ditaros ku Rasul pas subuh teh. Aya naon anjeun jeung tawanan anjeun penting tadi? Gusti, ku abdi ditewak rek dilaporkeun sasadu bahkan mere bocoran si eta. Lamun teh mah dibaca ayat kursi meme sare setan ge wani deukeut-deukeut ka anjeun. Ceuk Rasul si eta nya ari ngomong siga nu betul padahal tukang bohong sih teh. Ieu Abu Hurairah apal teu nu datang ti leubeting teh eta teh setan. Mentak apal setan sieun ku ayat kursi teh curhat setan. Ngan nu bingung setan anu ti golongan manusia. Tadi setan teh aya nu ti golongan minal jinnati wan nas. Minal jinni jinnati tina anu bangsa jin ya aku ayat kursi ieu pas wana setan di golongan manusia rek di ayat kursian ge katalareun ta Abu Hurairah kantos eta jadi hafid gitu lain tahfid lain hafid penjaga satpam penjaga zakat baheula mah di Baitul Mal eta teh diurus ku imam presiden langsung turun tangan gitu. Wa qad sabata jeung nyata tumetep non anna sayyidana Umar bin Al-Khattab saesuna dunungan urang sadaya Umar bin Al-Khattab tegasna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marra eta ngaliwat Umar ala pakiratin ka awewe nu pakir yabgi nu ceurik pakiro yabgi nu ceurik saha auladuha pirang-pirang budakna pakiro ju'an karena lapar wa wadiatin jeung anu merenahkeun kidroha kana kastrolna itu pakiroh alan nar luhureun seuneu tamanni ngarep-ngarep si pakirohim ka itu jalma-jalma bito amin kana dahareun hatta yanamu sehingga sare aulad fadhahaba tuluy berangkat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ila Baitul Mal wa hamala jeung mangul Umar ala dhorihi dina luhureun tonggong Umar hakibata daqiqin kana sawadah dakik tipung hakibah teh lamun dina kamus mah aya tas koper mun urang mah karung meureunna gitu da can aya koper meureunna eta mah mun kamus mah eta teh tas koper logatna hakibah summa wadoa tuluy nyimpen Umar ad-daqiqo kana naon dakik tipung pil kidri dina kastrol wa andoja jeung masak Umar lahum pikeun aulad to'aman kana dahareun pakalu tuluy nuang aulad 2.000 jeung ngaleut aulad kan tos zaman kapungkur mah diatur gitu ta baz teh gudang harta jang bagikeun teh di langsung turun tangan presidenna. Bahkan hiji mangsa kacarioskeun Sayyidina Umar ngalangkung ka ibu-ibu nu pakir. Barudakna ceurik lalapar. Eta ibu-ibu masangkeun kasro luhureun seuneu berharap sugan we aya jalma nu ngaliwat bager mawa dahareun. Tapi da eueuh wae budak eta kalaparan nepi ka sasarena. Ningali kitu Sayyidina Umar berangkat ka Baitul Mal, mangul ku nyalira. Bahkan satpamna adanya pas pampresna udah begitu Sayyidina Umar wios ku abdi wios saha nu rek nanggung dosa Umar jaga di akhirat dipangul ku nyalira langsung dugi ka ditu digodogeun dipasak ku Sayyidina Umar sendiri tuh zaman baheula mah kitu jadi pemimpin moal waka wareg lamun rakyat lapar keneh zaman baheula zaman ayeuna mah gampang rakyat miskin heula naon pejabat heula gampang rakyat pejabat heula gitu Jawa Barat Jawa Timur para pejabat mah salubur gitu
Di Inggris eta mah di urang moal gitu. Moal di urang. Di urang mah pasti siga Umar bin Khattab. Nomor ayat angka 2 di al muallafah. Hiji al fakiru, 2 al miskinu, 3 al amilu, 4 al muallafatu. Anu dibubungah naon kulubuhum pirang-pirang hatena al hum ari al muallafatu kulubuhum. Alladzina eta jama-jama aslamun asub Islam ladzina wa islamuhum bari ari Islamna ladzina doipun eta nu lemah. Oyun tadzoru atau didago bi toihim ku sabab merekna ladzina naon targibu goirihim resep lian ti ladzina wa hadza arieu maujudun eta nu aya al ana dina waktu ayeuna roja'a idkhali katsirin karena ngarap-ngarap masukkeun mayoritas min goiril muslimin ti salianti muslimin fi dinil Islam dina agama Islam mualaf mah nu dibubunga hatena nyata jalma anu asup Islam Islamna lemah keneh anyar keneh masuk Islam atawa geus kuat ngan didago ku dibere si eta nu sejen asup Islam da si etana tokoh geus gila gitu asup Islam geus 10 tahun ngan berpengaruh di rakyat di penduduk namun dibere zakat wah pasti ngajak batur asup Islam teh mualaf gitu aya keneh aya mualaf seperti gitu mah aya loba karena ya berharapna alasanana sok sanajan geus lila asup Islam berharap loba jalma anu non muslim masuk ka Islam. Wa piriko bejeung di abid mukatab wa hum jeung aya riqab eta al mukatabun. Pirang-pirang abid mukatab minal ariqo. Nyatana ti pirang-pirang abid li goiril muzakki pikeun lianti zalman zakat kitabatan sahihatan kalawan akad kitabah nu sahih. Airi kobde abid mukatab nuker nyicil kamerdekaan ka Sayyid abid aya mukatab aya mubaad aya mudabar mukatab mah kieu biasana si Sayyid nitah ka abid gawe ladang manehna setor ka Sayyid ceuk Sayyid abid maneh hayang merdeka tuh kan tenan siga batur tuh aya nu gratis di alam dunia mah sok maneh merdeka tapi kudu nyicil minimal 2 cicilan bayar sok tah jaman nu keur nyicil kamardekaan anak ngaranna naon abid mukatab bere zakat abid mukatab dari jang nyicil gitu tapi ligoiril muzaki itu kalianti muzaki di goiril muzaki hari kitu mah si Sayyidna anu naon si Sayyidna anu rek zakat ulah-ulah kadinya berarti kudu ka batur ya anggar kalawan akad kitabah anu sahih ayeuna mah teu aya abid mukatab aya ge motor mukatab mobil mukatab oh tukang ulah motor mukatab gorimin asupna eta mah nya aya pan anu ngamacetkeun keur naon teh usum mudik muka tabungkul can lalunas ya sok tingali itu motor muka tabena wal gorim jeung gorim nu boga hutang wa wari gorim alladzi eta jama tadayana nu ngahutang ladzi dayanan kalawan hutang li nafsi pikeun dirina ladzi wa hala jeung geus manjing naon adainu hutang wala kudrata jeung teu aya kamampuan eta maujud lahu pikeun si ladzi ala wapaihi kana mayar daen wa qasada jeung maksud si ladzi sorpahu kana nasorupkeun daen pi mubahin dina nu mubah aw sor naon teh sorpahu atau nasorupkeun daen pihi dina mubah aw tadayana atau ngahutang si ladzi li islahi datil bayin pikeun ngadamekeun jama anu papaduan in halla lamun manjing naon adainu utang walam yuafi jeung teu mayar itu si ladzi hu kana dayen min malihi tina harta ladzi walau kana sanajan bukti ladzi gonian eta nu beunghar aya gorimin jama nu boga hutang pikeun kepentingan diri pribadi gorimin eta teh asal ulah naon ditasarufkeun dina maksiat bari geus manjing bayar jatuh tempo
Ajid boga hutang jatuh tempo jang mayarna tah usum zakat teh ajid teh naon ngenta jatah saya gorimin bari teu mampu jang mayarna ari hutang nu kamari kana naon ditasarufkeun kana barang nu mubah yang penting ulah maksiat gitu ngahutang lain jang maksiat minimal jang nu mubah geuning boga hutang jang meuli beas gitu tapi minimal gitu ulah ngahutang ladang jang ditasarufkeun kana maksiat. Jadi gorimin itu walaupun hutang pribadi yang penting ditasarufkeun lain dina maksiat. Walaupun naon mana gitu. Anu kadua atawa jalma ngahutang teh pikeun ngadamekeun dua kubu nu pasea. Sami eta ge lamun geus manjing bayar. Kieu cicurug jeung burujul tawuran gitu kan. Merebutkeun sembako misalnya merebutkeun naon gitu. Trojol Wildan sebagai pahlawan gitu kan. Kan wajah pahlawan Wildan. Aduh kumaha paraseanya. Pirage naon? Peda parebut biasa karung misalnya dua kubu itu parasea. Wildan teh nganyuk we ka warung sakarung. Tong parasea ceuk Wildan teh. Yeuh, sareng teu kebagi. Bere ente. Nganyuk ente. Usum zakat menta ente kasaha ka pamil saya zakat jatah naon gorimin urut naon itu nu pasea harita ketika damena pan ku saya pan teh mah beungar da pokona mah anyaran gorimin yang penting ulah mayar ku sorangan jadi mun ku Wildan geus dinaon geus dibayar ka warung ngenta jatah teu bisa jadi wayah masing beunghar ulah mayar ku sorangan gitu. Eta jeung kepentingan umum gitu. Gorimin. Aya masjid can beres-beres lah pusing ini tagihan masyarakat hese wae. Usum zakat euy. Ka material nganyuk gitu. Walaupun orang pribadi boga duit mah gitu, tapi tong dibayar ku pribadi. Sabab mun dibayar ku pribadi teu aya jatah gorimin. Kitu sote lamun geus manjing bayar geus jatuh tempo ditagih ku material gitu kamil pamil material nagih urut naon eta karpet kamari urut taraweh pan nganyuk heula eta teh misalna gitu kan nganyuk heula ka toko atau keramik nganyuk heula ka material tah ayeuna geus jatuh tempo kuring teh harita ngahutang teh jang kepentingan momen bisa eta yang penting mun gorimin ulah mun gorimin jang nanggung batur ulah dibayar ku pribadi. Terus nomor 5 ahli sabilillah ya. Al-guzatu ahlu sabilillah bener. Al-guzatu tegasna pirang-pirang nu perang al-mutatawiun. Pirang-pirang nu gawe karena Allah bil jihad ku jihadna. Wa in kanu jeung sanajan bukti guzat agniaa eta pirang-pirang nu beunghar. I'anatan karena nulungan alal jihad. Wa yadhulu jeung asup pidzalika dina ahli sabilillah satul batul ilmi pirang-pirang nyupri ilmu santri asyari nu bangsa syara warwadul haqi pirang-pirang anu menuntut hak wa tullabul adli pirang-pirang nyupri keadilan wa muqimul insaf jeung pirang-pirang petugas anu nyadarkeun wal wa'di jeung anu mituturan wal irsadi jeung anu nuduhkeun wa nasiruddin al hanif jeung anu nulungan agama al hanif anu hanif tukang teu kudu di logat eta geus cenah pikih geus aya lain ieu poin nomor 5 kurang rek diterangkeunana ieu gitu poin nomor 5 ieu rek diterangkeun teh kan kagok we tadi teh aya musaik zakat itu sabilillah. Makna asalna sabilillah itu adalah al-guzat al-mutatawiun bil jihad. Pirang-pirang jalma nu perang bari gawe karena Allah ku perangna teu aya jatah gaji. Lain TNI, lain polisi itu sukarelawan. Ta eta sabilillah bayar zakat ka si eta. TNI mah geus puguh gajihna aya. Ari si eta pan teu puguh gajihna teh sabulan 30 poe we cekap si eta. Ku poe unggul gitu. Tah bere eta mujahid fisabilillah walaupun beunghar nulungan karena jihad. Poin di dieu aya sebagian jami nu nyebatkeun teu meunang zakat fitrah ka kiai ka santri gitu.
Nah di dia bahannya coretna. Pokoknya mah temenang zakat ka guru ngaji, temenang zakat ka santri. Da sabilillah mah tiap-tiap kita pikir ge pasti hub al guzat. Memang lamun yang anak mustahik zakat tentang makna sabilillah, tiap-tiap kita pikir mau pikir nama madzhab Syafi'i pasti al guzat, nu angkat senjata, nu sukarelawan tidak ada gaji. Ari santri mah lain dalin perang. Kiai mah lain. Tah. Pana sebagian anu teu meunangkeun ka santri jeung ka kiai. Kecuali mun santri kiai na miskin, oh eta mah lain pedah kiai lain pedah santri, pedah miskin we eta mah. Tah, kapenak di dieu bahwa masuk din ahli sabilillah teh tulbatul ilmi, para pencari ilmu ngan asari nu bangsa sara, santri namina, budak sakola mah henteu. Ari ilmu sara teh naon? Dina fikih aya Fathul Muin jilid 3 disebut ilmu syara itu adalah hiji tafsir, 2 hadis, 3 fikih. Itu ilmu syara. Aya ilmu syara, aya ilmu fardu ain. Beda. Ilmu fardu ain mah tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid bahan baku, fikih ukiranana, tasawuf pernisna. Tauhid, fikih, tasawuf, iman, Islam, ihsan, alus teu beda seperti jati dijieun lamari, dijieun kursi. Kursi tina jati dipernis, diukir ku ukiran Jepara. Bahana jati tauhid. Ukiranana ukiran Jepara fikih, sirlak, pernis, cet nu alus tasawuf. Eta mah ilmu fardu ain. Ari ilmu syara mah 3, tafsir, hadis, fikih. Nu belajar nu 3 tah santri berhak nampa zakat. Nu 3. Da disebut ulama syariah mah nu 3. Sehingga dina bab Fathul Muin jilid 3 upami aya jalma wasiat kangge ulama nu meunang ulama nu 3. Mun kuring maot wayahna itu sawah nu di kidul mah ulah dibagikeun nya eta wasiat kangge ulama. Maka nu meunang mung 3 golongan jalma, hiji ahli tafsir, 2 ahli hadis, 3 ahli fikih. Eta ulama syariah namina. Ahli tauhid mah teu masuk kana bab eta. Walaupun ceuk urang disebut ulama. Beda deui mun wasiatna. Mun kuring maot sawah nu di kidul jang ajengan, oh eta mah nu sok diajeng-ajeng we kana onangan, ajengan namina kabagi eta mah. Tukang pidato asup eta mah. Beda mun ulama. Nah, ulama 3 eta disebut ulama mah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis dina bab wasiat. Mun ka ajengan, nu sok diajeng-ajeng kana onangan, mun ka ustad nya ka guru-guru eta mah. Mun bahasa ulama mah nu 3. Ngan lamun wasiat li a'lamin nas kapang pinterna jalma tasarupkeun ka ahli fikih. Lamun wasiat kapang bodoh-bodohna jalma dikeun ka jalma nu benci ka sahabat cenah kitu. Pang bodohna jalma eta. Kita aya dina Fathul Muin jilid 3. Tah warwadul haq anu menuntut hak, menuntut keadilan, petugas-petugas nyadarkeun umat, tukang tausiah, mituturan, guruna nu nulungkeun agama, berarti kiai santri masuk ka dinya. Poinna mah eta, pada sok anu naroskeun ti mana coreta di pilarian tentang makna sabilillah, ternyata kabeh guzat pigi-pigi mantap Syafi'i. Santri kiai teh celah masuk gitu. Oh di dia mah aya geuningan dina Sarah Johar Bukhari mah aya, Jawahirul Bukhari. Kitu. Nomor kagenap wa benus sabil jeung ibnu sabil aya al musafir tegasna musafir lumaku saparon mubahan kalawan sapar anu mubah min baladi zakat ti lembur zakat walau mujtazan sanajan nu ngaliwat ila watnihi ka lembur musafir awerhi atau lianti watnihi payuto maka diberi musafir min mali zakat tina harta zakat. Ibnu sabil teh musafir gitu. Diberi teh mak kana perkara yuwasilu nu nepikeun mahu ka musafir ila maqsadihi kana tempat tujuan musafir. Ini taja lamun mika butuh si musafir.
wala yu'to jeung teu menang dibere minha tina zakat sa kafirun kafir wala rokikun wala sobiyun wala majnunun lah panjang geuningan. Ibnu Sabil mah musafir kalawan lumaku anu wenang walaupun ngaliwat tungkul ti lembur anu keur zakat atau datang ka lembur bade zakat ente rek mudik di dieu aya nu keur zakat nya tah jatah Ibnu Sabil nyata ongkos tapi di lembur keur ngabagikeun zakat jatah deui wae. Jang init ka kobong gitu. Ibnu Sabil eta teh pantara kaperhatikeun eta teh nya kunaon teh di lembur teh aya ge saha santri nu masantren kaluar gitu ngan pedah hiji jalma teu meunang boga atas nama dua mustahik gitu kecuali miskin jeung gorim gitu dibere miskinna jatah pan si eta dibayarkeun anu hutang gitu kan ya dibere gorimna anggar miskin si eta mah gitu kan itu menangnya sabilillah itu teh nyom pakir diborong si teu meunang gitu kan nya sabilillah nya amil si eta teh ulah atuh geus we hiji kecuali gorimin jeung miskin gitu mun teu lepat mah eta panjang bae nya mah teraskeun kitabul haji ari eta kitab dina mertelakeun haji wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon lagi sami tu ngadangu kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngucap Rasul man ari sajal mah haja eta nu munggah haji man lillah karena Allah falam yarfus tuluy teu jima si man walam yapsuq sareng teu pasek si man teu pasek teh teu ngadatangkeun kagorengan jeung maksiat roja tah balik man kayaumi waladat saperti poean ngalahirkeun hukaman sa ummuhu indungna eman kita bertelakeun haji hadir rukun Islam nomor sabaraha nomor 5 dipardukeunana tahun sabaraha tahun kagenep hijriyah terakhir gitu kan dia Rasul ibadah haji sabaraha kali sakali dina haji wada we tahun 10 hijriyah umroh sabaraha kali 4 kali umrohna Rasul jadi sebelum haji teh umroh lah Rasul. Haji ha jeung jim hakna hilim jimna jirim hilim bager jirim dosa kaya zaman unit ibadah haji abdi datang ka Gusti mawa dosa abdi berharap hoyong dihampura ku hilimna Gusti ari ibadah haji teh lain syariat khusus Rasul ti kapungkur ge geus aya ibadah haji sabenerna mah justru Rasul sebelum diwajibkeun ibadah haji tahun kagenep hijriyah di Mekah mah Rasul sok ibadah haji ngan teu aturan Rasul tapi aturan Nabi sebelumna da saur Ibnu Ishaq tepati-pati Allah ngutus hiji nabi sesudah Nabi Ibrahim kecuali kabeh ge haji kabeh ibadah haji sabada Nabi Ibrahim kecuali 2 nu diistisna Nabi Hud jeung Nabi Saleh eta mah teu kantos ibadah haji ka istigol katungkul ngurus umat itu ini sabada Nabi Ibrahim mah para nabi itu haraji pasti haji saur Rasul sajamanu ibadah haji lillahi karena Allah motifna sebab ari zaman ibadah haji itu rupa-rupa aya haji karena piknik pada ulin ka luar negeri geus katincak kabeh tiap benua oge ka arah bungkul encan teh sakalian we brek piknik aya nu kitu aya haji politik pada aya 2-3 tahun deui ka hareup rek nyalonkeun jadi kepala daerah teu aya gelar haan heula mah rada kurang naon religi gitu. Geus aya haan heula mah gitu. Jeung jaman teh sok masehakeun masalah gelar gitu kan. Ari haji teh pan ibadah eta mah sebutan di urang gitu. Sugan salat sok mere gelar salat tara kan. Ari Kanjeng Rasul ibadah haji disebut Haji Muhammad teh. Umar bin Khattab Haji Umar, gitu kan? Teu kudu riweuh gitu kan. Teu kudu riweuh. Disebut Pak Haji heg moal heg gitu kan. Sugan jalma geus jakat muzaki apantara. Nya mata gelar teh nya. Gelar SS
MMH meureun gitu. Sahadat salat. Hah? Sahadat salat muzaki ongkoh. Hah? Sahadat gitu gelar teh. Para haji mah pakai gelar haji. Para kali-kali geus Ramadan mainan pakai gelar kabeh. S memehna atau tungtungna. Non S saum. SH saum salat. Saum haji beneran. Mun SS saum salat mah beneran. Gelarna Ecen SS gitu. Pas lebaran. Naon SS saumna Ramadan tamat, salatna tarawih tamat. Itu SS. Teu meunang urang nyebut haji ka jaman can haji. Teu meunang eta teh. Lamun dina kitab Jawahar Tauhid mah haram. Geus puguh apal si eta can haji mah. Kecuali ngaduakeun. Mudah-mudahan ka haji. Dina bet misalu hadzal haju was sholatu kadas. Bet Jawahar Tauhid. Misalu hadzal haju da apa bet eta. Wal islam asrohan nabil amal misalu hadzal haju was sholatu kadas saumu padri was zakatu da bet eta. Nasarahna aya. Jadi nyebut haji kanu can haji itu meunang di dinya dina Jawahar Tauhid kecuali tujuanna ngaduakeun eta mah teu. Jadi ulah berangkat ka ditu motifna yang sebut Pak Haji. Pedah aya haji piknik, aya haji politik, aya haji manasik. Tak dah lillah. Ayat tentang haji tentang umroh diawali ku lillah. Sabab rawan di dinya aya naria. Oh, ayat tentang haji. Wa atimul hajja. Non? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimu sempurnakeun ku anjeun haji jeung umroh lillah karena Allah. Dina Al-Baqarah 108. Aya dieu perintah teh mana? Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Aya walillahi. Perintah haji umroh diawali atau diakhiri kul walillahi. Beda jeung perintah salat. Tara ya walillahi. Aqimus shalah lillah. Wa atuz zakah lillah. Henteu na Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Da salat zakat aya celah rawan riya mah ngan kecil. Tapi dina haji na umroh celahna besar. Maka diwanti-wanti ku Allah na Quran. Walillahi 'alan nas hijjul bait wa atimul hajja wal umrata lillah, besar dirinya celah untuk riya. Sedangkan jama riya di akhirat mulai kanyaranan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am maghfura. Ku kami bakal didatangkeun amal jama-jama nu di dunia ibadah tapi riya, faja'alnahu haba'an maghfura, maka daya hargaan ibarat debu yang berterbangan. Di akhirat daya nilaian akibat riya. Jama nu riya teu beda seperti jama nu pinuh dompetna tapi lain ku duit, ku koran, ceuk batur kanal dompetna, bangga disebut kanal dompet. Bisa eusi dompet diberi jarcok. Mau bisa. Nah. Mentak bahasana dia man hajja lillah. Tuh nah hadis man hajja lillah. Nah Quran watimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Lillah. Jaman ibadah haji motifna lillah. Keur di dituna falam yarfus teu kerepes ka pamajikan. Teu jima, teu cunihin gitu kan. Yarpus teh naon? Aya teh pernah aropas aya. Aropatu ari ropas, aljimau eta jima. Wal fahsu jeung goreng fil qaul dina ucapan. Aya dua makna ropas itu. Hiji bimana jima cek jumhur mah. Nu kadua bimana ucapan goreng keur ibadah haji mah. Libur heula teu meunang. Mun jima memeh tahlul awal gagal haji nanya. Lamun jima sabada tahlul awal itu gagal hajina eta mung wajib dam.
Keur hajina walam yapsuk teu pasek maksudna teu ngadatangkeun kana kagorengan jeung pamaksiatan, dijaga tata krama. Maka balik kala muroja'a ka yaumi waladathu ummu, maka balik teh seperti bayi terbebas tina dosa. Dosa naon? Lamun ningali redaksi dohirna ieu hadis eta teh gupronus sogoir wal kabair, dosa leutik dosa gede ge dihampura. Bahkan cek sapali ulama mah jeung tabaat, tabanya teh naon atuh tabaat teh hak adami cenah aya, bahkan bisa ngeleburkan hak adami. Saur sapali ulama mah aya nyebatkeun hak adami ge bisa bebas lamun hajina bener eta, disebut haji mabrur. Ai mabrur teh naon? Itilaf ulama tilu pendapat haji mabrur teh. Hiji al maqbul, nu diterima, mabrur teh maqbul teh. Nu kadua malah yukhalitu ismun, haji anu teu kacampuran ku dosa saeutik oge dina duitna, apik teh jang ongkos. Dan kukumpul gitu kan. Yakin halal. Dari haji mah lain ku nisob tapi ku naon? Ku nasib. Aya jama geus nisob teu init ka ditu. Tapi aya nasib mah alhamdulillah. Sok di lemur aya nu ya geus kolot. Tapi alhamdulillah aya nasib mah bisa ka Mekah. Tina naon Kang? Eta jualan genyer. Moal poe nyokotan genyer di sawah. Ngajualan genyer ngan jeung sawahna. Alhamdulillah tiasa ka Mekah. Pan rupa-rupa nu ka ditu teh aya Nurdin, nurut dinas. Pedah we jadi petugas kesehatan atau petugas naon ka ditu. Lampana eta dinas eta mah alhamdulillah Pak. Aya nasib gitu. Aya Mansur aya Haji Mansur, non Mansur halaman rumah digusur. Pedah naon? Nya deketin jalan raya rek jalan tol pan digusur pan lumayan tah pake ka Mekah Mansur ka ditu naon parupa lah eta. Yang penting naon? Nasib eta kagero ku panggero Nabi Ibrahim baheula urang kerja di arwah keneh ngajawab beureunan gitu. Ngajawabna sakali hajina sakali, ngajawab dua kali. Jadi nasib eta mah. Tah motivasi urang ibadah haji teh kedahna ieu tertarikna. Tertarik naon? Peda hayang balik ka lemur teh ka yaumi waladatu ummuh, lain hayang disebut pak haji gitu. Rek ibadah haji, rek naon teh ibadah haji? Hoyong balik ka dieu ka yaumi waladatu ummuh. Tapi syaratna tadi ulah kerpas-kerpes ya palayar pus, ulah walam yapsuk teh ulah pasek. Motivasi teh lain hayang disebut hajinya lain. Nu kadua hayang ngecas rek ini teh itu. Ngecas naon? Ngecas amal soleh. Sabab di itu mah dikumandangkeun adzan. Wah, jalma teh gitu asa kana naon gitu. Sieun tinggalun berjamaah teh. Sieun tinggalun berjamaah teh. Semangat nanti gitu kan. Ka masjid teh. Gusila 2 3 urang melehoy di lemur gitu. Boga milik rek umroh rek naon ka ditu? Rek ngecas. Kami semangat deui. Tak unggal tahun ka ditu nanti gitu. Nu katiluna hayang meunang padilah naon? Hayang meunang padilah salat. Sabab salat di Masjid Nabawi itu hiji banding 1000 di masjid urang. Mun salat di Masjidil Haram hiji teh banding 100.000. Duha di Masjid Nabawi 2 rakaat sama dengan lamun urang duha di dieu 2 tahun 7 bulaneun tah. Kali 1000 2 rakaat di Masjid Nabawi sakali 2 rakaat. Pan bandinganna jeung masjid urang mah eta sabaraha 1000 kali lipat eta teh. Mun di urang mah sabaraha? Nya 1000 esok bagi sabaraha? Bagi sabaraha? Di ditu 2 rakaat. Di urang mah 2 tahun 7 bulaneun gitu. 2 tahun 7 bulanan. Nyapan eta we tuh si 1000 teh bagi gitu kan. Bagi sabaraha? Anu jadina sabaraha? 2 tahun 7 bulan. Bandingan sok di urang mah duk cen ente 2 tahun 7 bulannya di duha unggal poe 2 rakaat.
urang ilit ka ditu. Ah urang mah duha sakali. Akur jeung ente teh. Pan 1000 di ditu mah. 1000. Lamun di Masjidil Haram 100.000 eta mah. 273 tahunan tah gitu. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di urang. Bagi 100.000 bagi satahun teh sabaraha? 365 gitu. Jika tadi 1000 sholatnya 1000 di Masjid Nabawi bagi di urang teh satahun teh 365 kan 2 tahun 7 bulan. Ayeuna 100.000. Sakali di Masjidil Haram 100.000 di urang. Salat itu sakali di Masjidil Haram duha di urang hayang salatnya 273 tahunan. Mun ngitung naon? Masehi ngitung Hijriah mah 282 tahunan. Mentak tong aneh lamun jama geus ibadah haji balik ka lemur jadi haji na teh dul masjid. Haji ngedul ka masjid pan geus boga saldo urang. Hah? Boga saldo 273 tahunan mal kabayar we ente mah gitu kan. Boga saldo jeung majarkeun. Jadi motivasina lillah lain hayang beregelar Pak Haji. Motivasina naon? Hayang dihampura dosa kayaumi waladatu ummu. Motivasina naon? Hayang ngecas ibadah ningkatkeun padilah salat. Babu khutbati ayami mina. Malam isuk mah berenang moal ieu nya. Oh ngaji kita nu kamari ge elehnya. Ngaji lah rugi. Ngaji henteu Persib eleh gitu. Begitu mah ngaji komo Persib menang depan halus eta. Babu khutbati ayami mina. Alah siga moal tamat euy. Kumaha tuh? Lah sakitu heula we. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqi alana. Lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasila wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan wasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.